Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna wa aujabana bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ilahi rabbi anta maksudi waridho ka matlubi, aqtini mahabbataka wa ma'rifataka waridhoka wal barakata ilayya walihadihil jamaah ya hayyu ya qayyum ya hannan ya mannan ya dayyan ya sultan ya dal jalali wal ikram. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala aidha innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya bantuasan atau bu dari Cimuai. Ibu kenaon cicing ibu tunuh bu bantuasannya setengah 11 itu pada setunuh bantuasan punya bu. Ibu damang ayah ibu ayah di mana-mana diucapkan ausan sholawat walar punya bu. Upami ayat Al-Quran kumaha walarana tadi bu. Allah kita salah hiji dua tilu tadi atau buta tadi licik ibu mah hari pas kori seperti walar hari mau balik gabung kene suara butut powerna yang korimu alit itu suatana tarikan ayah tuh tukang sana ayah. Oh ayah tarikan salit maklum suatana alit aduh
Ya Bu, ya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa hormatin disyukuring pengatur waktu penata acara wabil khusus segenap jajaran para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para ustad, asatidah alladzi lam yudkar ismuhu takdiman wa takriman anu hapunten teu tiasa diwinci hiji-hiji, teu tiasa dibilang saurang-saurang. Anu sami tapi tokoh agama wabil khusus anu aya di wilayah Kampung Cikawung Desa Sindang Sari. Anu kusim kuring dipihormat, anu kusim kuring dipisepuh, malah kusim kuring ditendak doana. Mudah-mudahan para alimul ulama, para kiai, para ustadah sing dipaoskeun yuswana amin walaratu sing dipaoskeun yuswana dicager-bagerkeun dohir batina, digampilkeun milik rizkina, dibarokahkeun ilmuna, disoleh-solehahkeun putra-putrina, sing dihusnul khotimahkeun dina wafatna. Amin ya robbal. Dekakantun aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer, wabil khusus kersana Bapak Presiden Republik Indonesia anu diwakili ku Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT. Aya Bapak RT na aya. Alhamdulillah syukuring ayeuna ngawasan terakhir kamari wali ti wengi Rebo, wengi Kamis, wengi tadi ayeuna terakhir. Alhamdulillah nemean di wakilan atau napi dihadiranku Bapak Lurah, biasa nama RT we jeung RT. Kunaon make teu hadir, alhamdulillah syukuring da syukur ka Allah Subhanahu wa taala wanian tah. Jadi dituma Bapak RT ini dikapayur ketik kunaon kusabab ada dalam tekanan. Perbuk mengatakan tidak boleh jadi kitu Bu bahasana teh. Peraturan Bupati anu kamari lungsur tidak boleh mengadakan kegiatan yang bersifat mengundang berkerumunan. Matak tadi syukuring silaturahmi salim kasadayana aya sepuh Pak mual corona insyaallah mual di dieu mah. Coronana aya di sekolah di masjid mual aya di dieu mah. Alhamdulillah syukuring tahadus dinikmat ka Allah Subhanahu wa taala dina ieu saha. Ternyata masih keneh aya hiji masyarakat hiji kampung anu dilebetna ngayakeun peringatan Isra sareng Mi'raj. Bagi peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu rempegna sapertos kieu. Tim kuring lembahan Sukanagara tos teu pati payu.
Ari gaungna mah masih aya ngan anu hadirna tos tepati aya. Bahkan wengi mah di Cianjur kan teu kenging pisan Cianjur mah. Bahkan kepala desana langsung melakukan himbauan ke para RT teu meunang ngayakeun peringatan Isra wal Mi'raj kunaon bisi aya corona. Wengi ngaos dugi ka tapu 10. Patak mah teh geus huay jeung bahaya ngumpul teu kuat teh. Geuning di dieu masih keneh kieu bari jeung rompot. Di Cianjur mah wengi ba'da Isya langsung tawasul tara aya sambutan da aparat teh teu meunang hadir, lamun hadir sarua jeung ngijinan. Patak wengi tos tawasul qori ngaoskeun Quran mubalik tabu 10 rengse uih. Bari jeung anu hadir ge paling sakieu teh saparapatna ieu. Ya mah alhamdulillah saeur hadir gitu. Anu geus kuring dihormat aparatur pemerintahan, tokoh masyarakat, tokoh terkemuka, tekakantun Bapak Ibu oge para pemuda anu hadir di ieu patempatan, anu hempak ngayapak, anu ridho ngalangkahkeun dua sampeana, ngepatkeun dua pananganana kanggo ngahadiran ieu peringatan Maulid peringatan Isra sareng Mi'raj Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu mudah-mudahan angkatna ibu bapak sadayana ka ieu patempatan sinjanten wasilah janten cungkang lantaran urang sadayana dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal. Ibu sok sanaos tadi marhaba teras nemekori macakeun sholawat ridho teu upami ayeuna saesteu acan sim kuring ngaos urang mau sholawat heula ridho Bu sama nunutan siap Bu ihala bari naros ari ngaosna di dieu dikata Bu sabaraha dikata Bu wios moal capek moal wios Bu tabu 1 caknya kan uihna anterkeun lagunya Bu orang baca sholawat sasaran lagunya wios tuh Bu siapnya. Hadirkan marat Rasulullah di mata kita, hadirkan Rasulullah di mana orang sedayananya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah Salatullah salamullah ala yasin habibillah menga tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli
wa hasil maqasidana. Ala Yasin. Alhamdulillah. Saksana wasana di juru beri dudutan. Ala Yasin Habibillah. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah ku iradat Allah subhanahu wa ta'ala urang sadayana tiasa ngalengkakeun dua sampean urang ka ieu patempatan. Mudah-mudahan ku angkat urang sadayana ka ieu patempatan sing janten wasilah punya ditambih-tambihna ilmu, amin. Sing janten wasilah urang jaga di yaumil kiamah dikempelkeun kieu sapertos kieu di surgana Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Cembering muji syukur ka Allah subhanahu wa ta'ala, hatur nuhun ka pangulam pangersa di kasepuhan di patempatan. Wasilah anjeunna urang sadayana tiasa patepang nya. Alhamdulillah saumur hirup yuswa ayeuna kirang langkungnya 35 tahun. Bu, anom kenehnya, anom keneh teh Bu. Aya paling ditu rada suara aseri kenae. 35 tahun nemet lincah katupatan ieu. Ya punya alhamdulillah ku pangulamna pangarsa di dieu urang sadayana tiasa ditempangkeun deui. Beri ngaturkeun nuhun ka sadayana. Ternyata luar biasa rongkah di dieu mah. Mudah-mudahan segala rupi tanaga tanagi harta hartina anu dikaluarkeun ku ibu sing janten ibadah di payunan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya rabbal. Sing dibales ti langkung kitu nya punya, amin ya Allah ya rabbal. Caur Allah, masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Si ibu mah tadi we keur dialingan unggul ngajawabna teh. Ayeuna mah teu deui. Omongke berantos di bumi ibunya. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fisabilillah. Misil-misil jalma anu ngaluarkeun napakahna di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kamasali habbatan ambatat sab'a sanabil, seperti benih anu ngaluarkeun 7 tangkai fi kulli sumbulatin mi'ata habbah, tina tiap rangkai eta teh tumbuh 100 biji. Jadi lamun ibu ngaluarkeun hiji kahadean kanggo peringatan Isra sareng Mi'raj ieu atanapi kahadean anu sanesna insyaallah bakal dibales ku Allah subhanahu wa ta'ala sama dengan 700 kali lipat, amin ya Allah ya rabbal. Bahkan tadi ku kori diauskeun man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Sing sajalma anu ngaluarkeun hiji kahadean bakal dibales ku Allah sabaraha 10 kahadean. Dikupikeun teh ieu teh nunutan apa terkesima terpukau. Weh itu orang ngawaler kalahuan. Lamun ibu ngaluarkeun hiji kahadean dibales ku Allah sabaraha 10 kahadean. Urang contohan ibu gaduh artos 10.000 dikaluarkeun ku ibu 1.000, maka sama dengan ibu ngagaduhan harta di payunan Allah sabaraha. Bingung. Lamun cek matematika urang Sindang Sari mah urang Cikaung mah lamun ibu gaduh harta 10 gaduh artos 10.000 dikaluarkeun hiji dikaluarkeun 1.000 sama dengan 8.000. Keun we peuting oge urang cenah ngitung lieur tah meh teh tunuh tanya. Ibu ngagaduhan artos 10.000 dikaluarkeun 1.000 lamun cek matematika urang Cikaung desa Sindang Sari sama dengan artos ibu teh 8.000 deui.
Tapi lamun orang ninggalikan keterangan tadi menja'a bil hasanati falahu asru amsalihha, hiji ka hadean anu dikaluarkeun ku ibu maka dibalas ku Allah 10 kahadean. Jadi lamun ibu gaduh arto 10.000 dikaluarkeun ku ibu 1.000, anu 1.000 dibalas ku Allah 10. Jadi sabaraha Bu? Sabaraha? 80. Pak Ustaz di dia mana Pak Kades ayo rata-rata di dia sekolahna SD atau nabi SMP. Ya Allah, ibu gaduh arto 10.000 dikeluarkan 1.000, anu 1.000 dibalas ku Allah 10 jadi 10.000. Anu tadi anu dikeluarkan sabaraha sasana? Salapan jeung 10 jadi 18. Jadi lamun ibu gaduh gaduh harta 10 dikeluarkan ku ibu hiji maka sama dengan lain salapan tapi salapan pinter seretika tamah deui. Ibu gaduh harta 10 dikeluarkan ku ibu 2, anu 2 tadi dibalas 10 jadi sabaraha? 20. Anu tadi sasana sabaraha? 8. Jadi lamun ibu gaduh harta 10 dikeluarkan ku ibu 2 maka sama dengan pinter ibu gaduh arto segaduh harta 28 payunan Allah Subhanahu wa taala. Naon margina urang ngagunakeun matematika Allah Subhanahu wa taala. Mata tongsian Bu. Lamun urang ngaluarkeun harta banda dianggo di jalan Allah, insya Allah secara matematika manusia akan berkurang, tapi secara matematika Allah akan terus bertambah. Maka moal aya caritana jelema anu sok baik sedekah infak di jalan Allah Subhanahu wa taala miskin. Ieu mengabandungan di Sukanagara. Eta persentase 2,5% hartana anu baleunghar gitu. Simpening kalaresan sok ngisi di masjid besar kecamatan. Eta lamun dek lebaran zakat mah eta 2,5% geus 20 juta leuwih cenah sabaraha hartana gitunya. Jeung eta teu aya ciban katingalina ngirangan teu tabuki beunghar eta jelema gitunya. Berarti janji Allah betul. Ketika orang ngaluarkeun kebaikan maka ku Allah bakal dilipat gandakeun. Tah mudah-mudahan ibu sadayana anu ngaluarkeun harta harti tanaga-tanagina pikiran kanggo pelaksanaan peringatan Isra sareng Mi'raj ieu mudah-mudahan sing dibales ku Allah anu langkung ageng. Amin ya Allah ya Rabbal. Teraskeun teraskeun. Resep teh penuh teh gala ieu curiga belah itu ngecak seri wae Pak. Bojo bapak sanes Pak aduh ya afaleun ieu geus anakan 2 istri kitu nya. Alhamdulillah tah geus menikmah payu nya. Tim kuring gaduh istri kalaresan istri teh awewe. Ku Allah Subhanahu wa taala dipaparin amanat kepercayaan gaduh barangkali 2 anu hiji istri sampai 7 tahun. Anu kedua istri deui sampai 1,5 tahun. Pilih itu aya ngucak seri wae gitu nya. Punya apa mau balikna sok karolot ka dieu kitu nya. Matak ayeuna lamun aya nu rada anu saeutik teh sigana semangat tuh Bu. Semangat. Teraskeun. Alhamdulillah tahadus nikmat ke Allah Subhanahu wa taala urang Sindang Sari khususnya di Kampung Cikaung taros ngalaksanakeun peringatan Isra Mi'raj. Ieu hiji ciri bahwa orang Cikaung teh cinta ka Kangjeng Rasul. Di dieu mah masih kena aman. Kamari di Cianjur aya nu rek ngayakeun peringatan Isra jeung Mi'raj RT. Kapenakeun ku desa teh wayahna lamun DKM erek ngayakeun peringatan Isra Mi'raj teu meunang. Siap aya hareupeun. Pan tukangan mesin kecepet teh. Ngaji saing mah ari ka mall cenah loba. Ka pasar loba. Bahkan kamarnya di Cianjur digarebegkeun nya tukang naon anu naon teh lomba manuk eta. Ya, manuk diantepkeun.
pokokna mah saking pusing meureun Bu, pokokna mah sok ngalaksanakeun lamun aya aparat punten pakadesnya ieu mah sanes beureun tentang ieu meureunna itu saking ku cintana ka Kanjeng Rasul hayang ngalaksanakeun peringatan Isra Mi'raj di halangan meureun kitu punten sanes bade ngajijaleh atanapi bade naon teh tidak mendukung kepada program pemerintah. Ia mah unek-unek ungkapan seorang muslim yang ingin takdiman wa takriman ka Kanjeng Rasul kungayakeun peringatan Isra sareng Mi'raj gitu nya. Sok ayakeun lamun aya aparat cenah nu ngaborak-barik aing nu pangheulana kitu bahasan ieu pada urangna. Tapi henteu, urang tetap harus mendukung program pemerintah. Ngan ieu mah biasana adat kebiasaan ketika muludan, ketika datang Maulid urang muludan, ketika datang bulan Rajab urang rajaban. Ayeuna hiji waktos kamari berarti ngawitan mulud ayeuna Rajab rada setengah dihalangan padahal lain dihalangan katanya, tapi perhatikan protokol kesehatan gitu pengintennya maksudna mah. Ngan saking ku cinta-cintana ketika ada yang menghalangi langsung berontak. Aing cenah nu pangheulana sok tumbalkeun cenah ku aing cenah dihareupeuna eta bahasa bari yang tiluman teh taradae ka masjid kitu. Alhamdulillah Bu, ieu naon ciri urang sadayana masih keneh cinta takdiman wa takriman ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alasanana sederhana, kunaon orang Sindang Sari, orang Cikaung masih kena ngayakeun peringatan Isra sareng Mi'raj? Jawabanana sederhana, kusabab orang Cikaung masih kena cinta ka Kanjeng Rasul. Nah, make orang kudu cinta ka Kanjeng Rasul, walaranana oge sederhana, kusabab Rasulullah oge cinta ka urang. Bu, urang buktoskeun Bu. Ketika Kanjeng Rasul nalika wafat, datang malaikat Ijrail dengan malaikat Jibril. Assalamualaikum ya Habiballah. Dongkap. Ya Rasul, abdi di tugasku Allah subhanahu wa ta'ala kanggo nyabut nyawa salira kumaha kinten-kinten nasalira parantos siap gitu Bu. Harkat Rasul mah rek dicabut nyawa teh malaikat teh izin heula. Urang kita teh Bu. Assalamualaikum nini teh da geus geringan. Dipanjangkeun umur ge karunya. Nini teh geus waktuna maot. Kira-kira lamun ini dicabut nyawa ayeuna siap sigana nini oke Bu lamun ditanya gitu ke hulaon nanti dulu kan gitunya. Kanjeng Rasul mebut ditaros heula. Ketika ditaros ku malaikat Ijrail, Kanjeng Rasul ke heula simkuring cenah abdi bade naros heula ka malaikat Jibril. Ya Jibril, lamun ayeuna kaula dicabut nyawa ku Allah Subhanahu wa taala ku melalui Ijrail, naon jaminanana keur kaula? Saur malaikat Jibril, ya Rasul, lamun anjeun dicabut nyawa ayeuna, insya Allah surga yang paling agung, surga yang paling mulia akan engkau dapatkan. Kanjeng Rasul bingah Bu, henteu. Jigana lamun urang lamun ini ayeuna maot insya Allah jaminana surga ti Allah Subhanahu wa taala. Asigana teh bunga langsung mangga dicabut ayeuna ge paling kitu. Tapi Kanjeng Rasul mah teh kitu kela naon deui. Saur malaikat Jibril, ya Rasul, lamun anjeun ayeuna dicabut nyawa insya Allah anjeun sareng anjeun anu turut tumut ka ajaran anjeun bakal dilebetkeun ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Rasul ketika nguping aya kalimat umat bunga. Oh gitu? Mangga Ijrail mangga. Cabut. Ijrail. Mahada. Naon cenah ieu teh Ijrail nyeri-nyeri teuing. Ya Rasul, ieu teh sakaratul maut. Saur Kanjeng Rasul teh, ya Allah ya Karim, geuningan nalika urang maot teh aya nu ngaranna sakaratul maut. Ijrail,
cing atuh kurangan ulah kieu-kieu teuing nyeri teu kuat. Punten ya Rasul, ieu tos dikurangan 70 kali lipat nyerina. Ya Allah ya Karim, geuningan geus dikurangan 70 kali lipat, ternyata nyerina sakieu-kieuna. Terus lajeng Kangjeng Rasul ngadoa, Allahumma hafif alayya fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankeun, gampangkeun, mudahkeun dina nalika sakaratul maut. Doa anu kadua, Allahumma hafif ala ummati fi sakaratul maut. Ya Allah, ringankeun dina nalika umat kaula engkin dina nalika nandangan sakaratul maut, sing digampilkeun, sing dimudahkeun. Ya Allah ya Karim, nyawa tos di ujung. Rasul anu diemut sanes bojona, sanes kulawargina, tapi saha urang. Mata lamun ayeuna urang aya peringanatan datang Rajab teu ngayakeun takdiman wa takriman, aya datang maulid teu takdim jeung takrim, asa buka bina-bina teuing kitu nya. Kangjeng Rasul wae dina nalika dicabut nyawa anu diemut teh saha urang sadayana. Mudah-mudahan ieu urang kumpulna di ieu patempatan teh ciri yen urang teh takdim wa takriman, cinta ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teraskeun Bu, punten teu rame punya da kieu painten diundang deui syukur teu kajeun. Punten syukuring wadang ngaosna kieu bentena gitunya di kota sareng di lemur, upami para kiai anu di lemur pembahasan biasana satu masalah tapi mendetail. Ai mawlik di kota mah saeutik jadi lamun di alatel mah saeutik alaeunana gitunya. Keuneu PR orang dieu nya punya bias teh Bu, bias. Ibu alhamdulillah urang takdiman wa takriman diisrokeun sareng dimi'rajkeunana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing kuring moal ngababat riwayatna Isra Mi'raj kusabab tos wengi teuing eta teu puguh da kitu. Ya soca tos peurih ieu teh. Ya boyong empor heula teh kaburu dipanggil bingung gitu, jadi beser tiris gitu nya. Biasana tabu 10 anggeus ayeuna tabu 10 langkung nembe naik kitanya. Urang canak ringkesna wae peringatan Isra wal Mi'raj Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu kahiji peringatan Isra Mi'raj teh sanes hungkul ku urang kedah diyakini. Bahkan lamun urang teu yakin kana peristiwa Isra sareng Mi'raj, urang kalebetkeun jalma anu kufur. Margi ayatna tos jelas, hadisna tos jelas. Maka peringatan Isra jeung Mi'raj teh nyaeta momentum urang kanggo ngandelan iman ka Allah Subhanahu wa taala. Naon make kudu ngandelan iman sabab peristiwa Isra sareng Mi'raj erat kaitanna jeung keimanan seseorang ka Allah Subhanahu wa taala. Kunaon sababna Isra Mi'raj merupakan perjadian yang spektakuler, luar biasa lamun cek urang mah wow, dahsyat gitunya. Nah, make dahsyat seperti itu, perjalanan yang sangat jauh ditempuh dengan waktu yang sangat pendek. Cek logika, cek akal jelema impossible, cek adat kebiasaan mana mungkin, tapi cek iman teu aya anu teu mungkin. Kartos teh Bu. Bu, teraskeun. Ku otak urang moal kaharti adat kebiasaan oge jauh, tapi Isra Mi'raj bakal tiasa ditampi ku urang melalui naon? Melalui iman. Ari cek iman mah kalawan wae oge pasti bakal terjadi teu aya nu teu mungkin. Nya punya. Sebab naon? Ari otak mah berlaku hukumna teh sebab akibat atau otak punya. Nah make aya anak ku sabab aya indung jeung bapana. Indung jeung bapa sebab anak bantosan atuh Bu. Indung jeung bapak sebab anak akibat. Akal berlaku sebab sareng akibat.
Inung jeung bapakna sababna naon tong dijelaskeun eta mah di sensor da. Akibatna naon? Jadi anak. Eta hukum akal. Jadi aya sebab pasti aya akibat. Tapi keur iman mah teu kudu berlaku sebab jeung akibat. Sadayana mungkin wae keur iman. Urang contohan Nabi Adam alaihissalam mangga ku ibu emutan. Saha ramana, saha ibuna. Sok ilmu pengetahuan mana pangbongkarkeun pangbukakeun saha ibu ramana Nabi Adam alaihissalam. Punten punya aktelnya. Teraskeun. Nabi Adam alaihissalam rama teu aya, ibu teu aya, tapi aya sok mangga emutan ke ibu, akal moal nyampe. Nabi Isa alaihissalam ibu aya, ramana teu aya. Siti Maryam teh wanita anu suci, dipasihan mujizat ku Allah Subhanahu wa taala, lahirlah seorang Isa alaihi salam. Allah bapaan. Aya ayeuna kitu aya. Aya istri anu kitu aya teu? Teu aya bapana jadi anak. Aya bapana mah bedana. Ari Siti Maryam maka pungkur. Kantos disentuh ku seorang lelaki manapun, tapi Allah tiupkan ruh di rahim Siti Maryam, akhirnya terjadilah anak nyaita Nabi Isa alaihi salam. Cek iman, cek akal moal kaharti. Aya awewe teu dikitu ku lalaki anakan. Cek iman mah mungkin kusabab naon kumpayakun Allah hoyong jadi. Ya punya. Tak peristiwa Isra sareng Mi'raj lamun dipikiran ku otak ku akal manusia biasa moal kahartos. Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha. Cek hukum kebiasaan kapungkur. Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Lamun ditempuh ku kendaraan anu paling canggih harita nyaeta onta ngaranna sabalik sawihan kirang langkung ditempuh ku sasasi, kirang langkung 1 bulan perjalanan Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Lamun PP berarti 2 bulan. Allahul Karim. Punten Bu. Telawainya Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kebiasaan harita kendaraan anu paling canggih ontak ngaranna sabulan sabalik. 2 bulan 2 balikan berarti kan 2 bulan. Harita Kangjeng Rasul Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha ila Sidratil Mustawa ngan ditempuhku dicaritakeun Lailah dina hiji peuting, bahkan cerita kecepatanana lamun ku urang di konversi naon bahasa itu di konversi tadi diterjemahkeun kana bahasa ayeuna ku kirang langkung lamun nganggo naon teh kendaraan anu paling canggih ayeuna anu paling cepat ayeuna nyaeta pesawat terbang kapal teh kirang langkung Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa teh 1,5 jam. Tapi harita kecepatanana secepat kilat siga urang ngahurungkeun senter begitu dicetrekeun langsung didinya aya sana teh caangna leres teh aya teh anu nyetrekeun senter cetrek tret bray didinya aya kitu teu aya begitu dipencet ceret bray didinya langsung saking kunaon saking ku gancang-gancangna. Bahkan harita Abu Jahal anu geuleuh ka Kangjeng Rasul, hei masyarakat Mekah anu turut tumut ka Kangjeng Rasul, anu turut tumut ka Muhammad, geuningan Muhammad anu dipercaya ku maneh teh geuningan jelema anu kurang waras meureun lamun bahasa ayeuna mah.
piraku cenah penting tadi geus ti Masjidil Haram naik langit ka hiji ka dua ka telu ka opat sampai Sidratul Muntaha. Eta Abu Jahal teu emut kusabab naon mikirna make otak akal teh, tapi lamun pake iman teu aya nu teu mungkin. Nah contoh sederhanana kieu Bu, barang contohan ieu Bu, masih kene ulang terasin Bu ya. Contohan ibu bapak tingali ka dieu musim kuring ibu bapak bade heula dicanak ka alam laut, terang laut ikan, terang ikan sim kuring di bumi caritana ieu dina akuarium aya lauk emas, aya mujair, aya gurame tilu. Eta tilu dihijikeun dina akuarium unggal poe sok ngobrol emas, mujair, gurame. Dina hiji waktos kusim kuring lauk emas teh dicanak dialihkeun kana akuarium anu toples teh gini. Babit emas hayu pan ieu mah caritana dunia ikan. Jadi tiasa ngobrol jeung lauk. Mas hayu urang ngiring urang angkat ka Sindang Sari. Oh canak teh dina toples dicaritana bu caritana ieu. Kalau ngalogikakeun naon? Ngelogikakan peristiwa Isra Mi'raj. Eta di sepanjang perjalanan lauk emas teh nanya, Ustaz dari itu teh naon? Nunjukana taka. Musim kuring tadi waler itu tatangkalan. Langkung deui kana sawah Ustaz itu naon? Nunjukana sawah di waler itu sawah. Kajang deui sagala ditaruskeun anu teu pernah ditingali ku lauk emas ditaruskeun ka musim kuring di waler. Tos dugi ka Sindang Sari angkat peta di Tabu Salapan ti Cianjur teh nya. Dugi ka dieu tadi sataacan magrib. Ayeuna uih duka Tabu Sabaraha. Enjing mesti kana teh dugi ka Cianjur mah. Musim kuring teh eta dicanak deui, dialihkeun deui eta lauk emas dina toples anu alit ka mana? Ka akuarium. Begitu dialihkeun pan si emas teh penak deui meureuh rerencanganana teh jeung mujair jeung gurame teh. Ecek si gurame teh Mas di mana? Alhamdulillah sim kuring teh tos jalan-jalan cenah mah teh di mana teh Sindang Sari. Eta kitan-kitan mujair eta gurame percaya moal kana waleran lauk emas. Moal, Mas, dialog lain. Maneh geus di Sindang Sari sabaraha jam di Sukanagara wae kurang langkung sajam. Komo teh Cianjur. Ari anjeun cenah bieu geus angkat di Sindang Sari. Asa kutu mungkin aya mah kieu Mas. Tong boroning anjeun angkat ka Sukanagara, kelas lajeng ka Sindang Sari. Ayeuna mah cik buktikeun anjeun ngajleng tina akuarium ieu ka handap. Eta si Mas da bingung teu bisa. Dasar lieur gelo maneh mah goblok mun ceuk basa ayeuna mah. Lieur geus jalan-jalan ti Sindang Sari hayang ini tieu wae tina akuarium ngaceleng ka handap ka dieu teu bisa maneh mah komo berdasar geus. Kunaon kusabab si gurame jeung si mujair eta teu sadar aya jelema anu leuwih kawasa anu parantos ngajalankeun saha si lauk emas ti Cianjur ka Sindang Sari. Tas Abu Jahal kusabab kafir teu apal teu yakin bahwa ada Allah yang lebih berkuasa, yang lebih kuasa dari makhluknya yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memperjalankan matak bahasa lagi subhanalladzi asro diperjalankan Kangjeng Rasul sanes berjalan nyalira dan saking kutu yakin Abu Jahal mah Muhammad lamun bener anjeun geus angkat ka langit di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa angkat ka luhur ka langit coba ayeuna mah kieu angkat sampean hiji tong waka di kaluhur teu tong waka dikahandapkeun anu hiji angkat da Kanjeng Rasul teu tiasaeun kusabab naon Abu Jahal teu sadar aya Allah anu lebih berkuasa yang telah memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha. Matakan lamun ku akal mah impossible moal kahardi kalau kumaha ge. Tamatakan momentum Isra Mi'raj ieu wayahna urang sadayana tong sadayana diterjemahkeun ku akal tapi urang cobian kana lan keimanan ka Allah Subhanahu wa taala.
Ustaz kumaha carana urang hayang nganele iman, hayang namahan iman? Lamun cek Abdullah Intaqi dina salah sawijos kitab Nasrul Ibad, lamun urang hayang naik keimanan ka Allah Subhanahu wa taala kuncina seueur. Hiji, mujalasatu solihin ay ahlil khair ay hudurul majalis. Lamun hayang keimanan naik ningkat ke Allah Subhanahu wa taala, mujalatu solihin kurudai kumpul ngariung jeung jalma-jalma anu soleh. Insya Allah anu dongkap ka ieu patempatan mah jalmi-jalmi anu soleh tur soleh. Walar atuh Bu, soleh tur soleh. Gitu. Ai ahlil khair nyaeta jalmi ahli anu kasaean hudurul majalis wayahna kudu daek ngahadiran majelis-majelis ilmu eta teh salah sawios naon salah sawios kanggo ngandelan keimanan urang ka Allah Subhanahu wa taala wayahna bu kudu dijaga kedah terus dipelihara iman kusabab naon kusabab iman hiji kunci urang tiasa ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman mah bu lamun ku urang dicontohkeun disapertikeun dianalogikeun cek bahasa pelajar mah iman teh seperti setrum. Ieu mi tiasa disada kusabab aya balar atuh bu setrum. Lampu hurung kusabab aya ini hararesa nyebut setrum. Mik disada kusabab aya setrum, lampu hurung kusabab aya, kipas angin muter kusabab aya, istrikaan panas kusabab aya, kulkas di bumi tiasa tiis kusabab aya, lamun taya setruman kipas angin muter moal, lampu hurung moal, mik disada moal, naon kuncina anu menggerakkanana setrum. Ada sebut. Lamun dina Android mah ku otak punya lamun hoyong Facebook hoyong WhatsApp hoyong IG hoyong Instagram lamun barudak lalaki nama game online ML geuning kan kararitunya chat nah Instagram TikTok ning ayeuna nya TikTok karang TikTok Bu terang teh aku masih ting eta apalin kuncina naon ku otak kumaha carana dina HP urang aya ku otak nyemeuli lamun urang iman nanti lamun urang hayang iman nanambahan ka Allah Subhanahu wa taala kuncina tadi salah sawiosna nanti mujalasatu solihin ay ahlil khair ay hudurul majalis kudu dae kumpul ngariung jeung jalmi-jalmi anu saleh jalmi-jalmi anu midamel kahadean oge kudu dae ngaon ngahadiran majalis. Ustaz ari abdi tos kalebeten jalmi anu iman teu acan balar ku ibu kumaha cirina innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum ieu teh namanya alhamdulillah hari nunutan oke. Orang-orang yang beriman di mana dibacakan nama Allah wajilat qulubuhum maka bergetar hatinya alias terpanggil kanggo ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Osok tara ngageter hatena teh lain-lain ngageter ujug Allahu Akbar langsung ngageter lain. Tapi merasa terpanggil kanggo ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Subuh ya subuh. Adan. Bu, sok gugah tara. Di kawitan di dieu di masjid. Sok aya nu tahrim di dieu aya. Kumaha tahrimna di dieu? Assalatu wassalamu
contoh ima contoh tahrim. Alhamdulillah namanya tahrim. Angkat tuh Bu. Ya Imam al-Mujahidin, ya alhamdulillah tahrim. Beres tahrim. Tung 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 tung. Ah gitu. Nyamung Bu amit tetunu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Adan cenah. Terus Bu, lamun jelema anu geus eueuh imanan siga tadi siga lampu moal hurung lamun mik moal isada. Lamun jelema geus eueuh imanan erek dibere adan tong boroning adan subuh toa dedetkeun takana ieu takana tijawirna sing tarik Allahu Akbar da moal bu moal angkat lagu maha oge. Tapi lamun jelema anu ngancik imana anu seueur imana ka Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di mana dibacakan nama-nama Allah, insyaallah hatinya bergetar alias terpanggil ka ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum di mana-mana dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambah imannya. Ayat Allah ayat tua ada yang tersurat nyaeta Al-Quran, ada yang tersirat nyaeta ciptaan anak. Ibu angkat ke pagi dula ningali laut, subhanallah ieu laut lamun ditamplokeun ka darat urang reka mana sieun nabihan iman teh sieun ku Allah. Dina nalika aya lini gempa teh gibrig ya Allah ya Karim sakalana ge karek 5, sekian 6, sekian bari jeung waktuna ge cuman hitungan detik digibrikeun sakitu ya Allah ya Karim geuning sakieu keungna teh. Komo lamun kiamat teh da ku sabab urang mah teu ngarti dina Al-Qur'an oge al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Eta teh ayat Al-Qur'an anu ngagambarkeun kajadian tentang hari kiamat. Kusabab urang mah teu ngarti kita namahan moal iman moal cungar-cengir. Nya urang laras teh Bu? Laras? Di mana dibacakeun ayat Allah anu tersurat teh Al-Qur'an. Mana tan apal urang maknana. Sementara dalam Al-Quran ketika orang ngupingkeun ayat yang berupa adab siksaan ancaman Allah, orang sok sedih tara, orang sok sieun tara, orang sok nangis tara. Teuing da teu ngarti. Lamun dibacakeun ayat-ayat Allah, ayat yang berupa janji-janji Allah, lamun orang ibadah nagotol bakal didamalkeun surga, bakal dilebetkeun ke surga Allah Subhanahu wa taala, bungah tara, tara da teu ngarti. Mamada tiba heula teh maca teh jeung maca we Ustaz. Boro-boro sedih tara da teu ngarti, bungah tara da teu ngarti teh. Maka yang kedua ketika dibacakan ayat-ayat Allah yang tersurat ataupun yang tersirat maka bertambah imanna. Lamun aya ngancik dina manah urang insyaallah urang kalebetkeun jalma anu iman ka Allah Subhanahu wa taala. Matakan iman mah bukan kedah terus dipelihara supaya naon supaya nambahan. Laras Bu ulah seperti aya ungkapan guru simkuring iman urang mah cenah ulah seperti iman recehan jadi pas-pasan. Lil ibarat urang angkat ka mall Bu sok ka mall tara di dieu tara usah di mana ya mall lagi atuh warung di dieu mah ibu angkat ka mall
Kan suguri acu ibu gaduh artos 500.000 lieu ka dieu aya kurudung eljata pangaosna 150.000 lieu deui ka belah dieu aya gamis ngadadahan pangaosna sabaraha 300.000 jumlahkeun tah jeung tadi jadi 450.000 pas ngalieu deui ka palih ditu aya dasar ngagadahan pangaosna 200.000 jumlahkeun tah Bu 4,5 jeung 200 jadi genep 150.000 tiluanana eta barang anu ku ibu dipika cinta dipika hoyong kapeser moal kusabab naon artosna pas-pasan paling oge lamun urang meuli kerudung jeung gamis dasar moal kabeli lamun urang meuli daster jeung kerudung gamis moal kabeli kusabab naon artosna pas-pasan gitu we lamun iman urang pas-pasan ibadah ka Allah teh ieu dipigawe ieu henteu rajin dia mau ustaz alhamdulillah ini teh ayeuna mah geus bisa tahajud jam 2 oh tahajud teh pan tuduh jam 2 jam 3 mulai leng tunuh asa kulila-lila teuing anu taharin teh geuning encan aya komo adan mah sementara 3:30 yang geus tunu sabab tahajud di jam 2 leup weh gugah-gugah jam 8 enjing-enjing ieu mah rajin bisa ngalaksanakeun tahajud subuh kaberangan kusabab naon pas-pasan teh punya pas-pasan teh mata kumaha carana urang sadayana iman urang tingkatkeun ka Allah Subhanahu wa taala ta Isra Mi'raj teh Bu pesan anu kahiji teh iman nya punya hiji iman anu kaduana syariatna diparentahkeun salat ku Allah Subhanahu wa taala Bu dina salat satu mengajarkan persatuan laras teh Bu laras bari teh laras Bu laras salat ngajarkeun persatuan tina bahasana wae Bu sami sadayana Allahu Akbar ya punya Allahu Akbar sugan orang sedang sari mah orang Sunda Allah anu ageng gitu henteu orang anu di Betawi kusabab gaul pemuda Allah besar gitu loh itu ente sebab naon salat mengajarkan persatuan tina bahasa nawe teu meunang berbeda-beda Allahu Akbar kiblatna oge sarua ka mana ka Ka'bah jugan aya urang ditu kiblatna ka dieu anu urang ditu mah kiblatna ka dieu anu urang ditu kiblatna ka dieu lamun berjamaah teh mah lamun dina ruku jeung sujud geus pabeuna teh adu tetep kusabab naon kusabab tidak bersatu tapi salat sadayana bacaan sama arahnya sama sadayana dipersatukeun salat kunaon make di salat mah Bu istimewa parentah ibadah anu sanes sadayana ku Allah diparentahkeun ka Kangjeng Rasul kanggo urang teh beh dieuna lewat saha malaikat Jibril tapi salat tidak melalui malaikat Jibril langsung dipanggil ku Allah Subhanahu wa taala saha Kangjeng Rasulna di amprokeun sareng Allah Subhanahu wa taala kanggo naon kanggo nampi kana salat nah make salat teu nu lain Ustad salat mah lamun pake angka Bu lamun diangkakeun hiji ibadah yang lain nilainya 0 jadi lamun aya jelema anu sok salat eta teh kemun diangkakeun geus boga angka hiji eta salat tamahan ku angka 0 nolna naon taro welah ngaluarkeun zakat angka hiji jeung 0 sabaraha Bu nilaina
10 nyarios Bu ameh tetunu. Ibu ngalaksanakeun salat gaduh angka hiji tamahan zakat 10 tamihan deui ngaluarkeun infak sedekah na tamahan deui 0 hiji angka 0 hiji angka hiji 02 dipengker nilainya janten sabaraha 100. Ibu ngalaksanakeun salat angka hiji tos kenging zakatna dikaluarkeun infak sedekahna dikaluarkeun tamahan ku puasa nilaina 0 angka hiji ditamahan 0 tilu nilaina sabaraha 1000. Ibu ngalaksanakeun salat angkana hiji tamahan ku zakat 0 tamahan deui ku infak sedekah 0 tambahan deui ku puasana 0 tambahan deui ku ibu kudu ngahaji angka hiji 0 na 4 janten sabaraha nilaina 10.000. Ibu ampun di ajak ngitung menikah ulet lemot. Tapi lamun jelema teu pernah ngalaksanakeun salat teu boga angka hiji tapi infak sedekahna getot 0 angka 0 hiji sabaraha nilaina Bu nya 0. Jelema tara ngalaksanakeun salat infak sedekahna dikaluarkeun zakatna dikaluarkeun boga 02 sabaraha nilaina 0. Aya jelema tara salat zakatna dikaluarkeun infak sedekahna dikaluarkeun puasana dipidamel gaduh 0 tilu sabaraha nilaina 0. Jelema tara salat zakatna dikaluarkeun infak sedekahna dikaluarkeun bunga hajina dilaksanakeun saumna dilaksanakeun gaduh 0 na 4 teu make angka hiji sabaraha nilaina 0. Jadi rek amal kahadian satelebuk oge lamun jelema tara salat mah berarti sama dengan 0 di payeunan Allah Subhanahu wa taala. Katakan wayah nabunya bahkan ditambah hadihu Kangjeng Rasul ma awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah salat. Fa in saluhat saluha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Sing sajalma anu ngalaksanakeun salat, salatna alus pangpayunan amal anu bakal dihisab ku Allah nyaeta salat. Salatna hade amal nu lainna hade. Salatna goreng amal nu lainna goreng. Bahkan Isra Mi'raj mah Bu mengajarkan keseimbangan. Jadi lamun hirup kudu saimbang. Masjidil Haram, nah ieu filosofina tinggi ya. Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, datar Bu. Lamun cek bahasa budak sakola mah horizontal. Sih Bu horizontal. Naon cenah horizontal teh? Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha. Vertikal. Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa hablum minan nas. Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha ila Sidratil Mustawa kalituna hablum minallah. Jadi jelema kudu saimbang hubungan jeung papada jalma hubungan jeung Allah. Takadinya lenyepan Bu. Jadi lamun aya jelema alus kata tangga berehan dermawan tapi jeung Allah goreng alus teh ya. Jelema hablum minallah nama alus salat 5 waktu tepat waktu lamun bapak-bapak nama berjamaah infak sedekahna dikaluarkeun nulung kanu butuh nalang kanu susah jeung tatangga. Tah, mama jadi ranah main. Dan kasih diran di dia ayah. Puntennya. Mama dipegat nih maaf wi. Jadi sieun. Alah. Hablum minallah. Salat tahajudna alus. Infak sedekahna dikaluarkeun. Nganjeng tatangga teh akur. Ningali tatangga meuli mobil manehanana anu paranas tiris. Ieu mah batur tatangga mau mobil. Celetuk teh nyaho teu da menang kredit eta teh. Eta kabatur aya jelema
awakna hidung punten bunyikan hidung awakna hidung make baju borong menggodot burung moronyoy gitunya lain etanya si etamanya temikirnya cek orang mengaca nyaho boga kulitnya hidung make baju teh atuh tong beureum kitu meuni siga padahal eta jelema teh salatna alus tahajudna alus infak sedekahna alus bahkan dina tarang lagi hidung gitunya tapi goreng jeung tatangga eueuh artina di panjenengan Allah Subhanahu wa taala. Sabalikna jelema teh berehan jeung tatangga alus tapi tara salat tara ibadah ka Allah Subhanahu wa taala goreng di panjenengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi anu hade mah hablum minallah na dipigawe salatna dipigawe zakatna dipigawe jeung tatangga alus gitunya. Ya mah kiai jeung kiai parebuat para seha parebuat alas aya nu kakarek naik saha eta ngasantrenna di mana ieu ngajina sing ucruk atuh cenah kakarek oge bisa sopirna soe eta seniorna meuni kitu ieu mah kakarek oge kaluar masantren kamari bari jangan dibuka kitab nage araripis tapi atas sokna siga kiai cek anu senior cek anu junior deui mung eleh da mung parebut alas teh gitunya para saya datang balik di luar muni wah hayo biak anu sirik sok aya panu kitu teteh kusabab manehna teu payu lain aing mah cenah rajaban muludan katun mahal-mahal ngundang ajengan teh jauh aing ngaji ngacapra mending keneh anu lokal cenah kaharti puguh cenah oh aya nu kitu aya da punya beda urang mah kumaha da tos adat kebiasaanna bapak kitu di urang mah lamun rajaban muludan hek ajenganna teh ti luar asal lain rajaban jeung muludan teh cenah bahasana teh kumaha asa rotinan cenah gitu jeung anehna deui rada beleguk teh masyarakat tapi moal di dieu mah lamun mere ka ajengan anu lokal meuni siga nu rugi teh Bu lah cenah da ajengan lagi anu lokal ieu nah berewe sabungkuseun gitunya padahal anu satempat mah ya Allah ya Karim ilmuna meunang ngajelaskeun keteranganna ge jelas detail beda jeung ajengan anu ti luar anu diundangna oge kadang-kadang ngajina ge ngan sakilas-sakilas gitunya dibayarna gitunya urang mah sigana teh rugi cok padahal mah sakali-sakali senang ngaos ajengan setempat beres si gede gitunya mulyakeun kiai teh urang mah kadang-kadang mun dirugi padahal ulamanya para kiai urang punten punya kehidupan urang sadidenten teh jauh jeung para kiai bahkan wengi ngobrol sareng Pak Kiai cenah ajengan mah lamun diibaratkeun siga uyah cenah dituna teh di juru di hau di juru palebah boga daging kakarek di korehan kakarek teh kakarek boga pinang kakarek di korehan cenah di teangan jadi urang mah kiai nya punya kadang-kadang sok rada nyata kitu teh urang teh penghargaan kurang jadi urang mau disebutkeun teh naon gitunya da disebutkeun teu butuh da butuh gitunya jadi siga uyah gini punya ibu gaduh daging 2 kilo daging sapi masak teu make uyah mah teu ngeunah ta urang butuh ka kiai tapi penghargaan ini ibarat siga ka uyah kitu padahal peranana sangat penting dina nalika urang bade narosan heula we geranya kaduh merangkali lalaki atanapi gaduh istri ditarosan kinten-kinten anu dipayunkeun saha Ustad geuning sineng tetos aya bade aya nu narosan wayahna we pangnampikeun lamun anu dongkapna pamagat Ustad geuning si ujang tetos bade aya maksad di masa taca nikah yang dipangnarusan kelangan nyaeta da si bapa mah nyari ustad teu bisa wayahna wakilan ku ustad pan jadi kawin di urang aya adat istiadat saren tampi anu nyarenkeun jeung nu nampi saha ustad deui
beres kawin pelenung hamil Ustad alhamdulillah geuning seneng teh ayeuna tos dipercanten ku Allah Subhanahu wa taala ayaan abdi teh gaduh maksad bade 4 sasihan Ustad deui teu lami 7 sasalapan sasi borojo nu ditang teh saha Ustad deui Ustad alhamdulillah murangkali abdi lahir sareng salamet murangkalihna istri sehat badanna 2,5 kilo alhamdulillah abdi teh bade ngayun wayahna we Ustad geus Ustad deui marhaban teh ngaduh ai teu lila teh maot saha nu pangheulana dipanggil jeung kuring di Cianjur subuh-subuh ke ketrok Pak Ustad aya naon itu si mat sakangkul maut Ustad atuh nu tadina kakarek morosekeun calana ti masjid subuh teh kitu nya dia kaluhurkeun deui ditungkulan sakaratul maut nate plus maut Ustad keneh deui Ustad kata deui ada teu bisa ningamanian teh kumaha geus jeung Ustad deui nges beres cara mungkusna cek Ustad teh kieu ngamaniana kieu dibungkus beres apa nek kudu kewajiban teh berenang sanggeus dibungkus teh kudu disolatkeun Ustad deui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu hadirin anu sami hadir sim kuring kawakilan ku Sohibul Bair ku ieu almarhum mudah-mudahan ieu almarhum sing ditampi iman Islamna boh bilih aya pakuat pakait sareng hak adami cenah kitu Ustad deui teh tadi ngomong kitu teh beres salat panguh ka pakuburan Ustad deui teh beres Bu ditalkinan dikurebkeun sadayana ketrok deui parisanten teh Ustad pandi urang mah geuning lamun aya nu ngantunkeun teh geuning sok aya ada 7na tuh Ustad teh bisa ka mamana teh 7 poe teh tiap badasar la ilaha illallah la ilaha illallah beres 40 poena Ustad deui ya Allah ya Karim matak ibu sing resep punya ka kiai teh Bu ya resep tuh Bu resep rajan ku resep ka kiai resep nitah cing nyaah nya punya nyaah rajan ieu mah resep nitah nyaah mere tak kalakuan orang Sindang Sari gitu ka Ustad teh mata karunya Ustad teh di tempat teh geus begang cenalna leungit wae kitab geus gunul atau geus rarawi gitunya ai dibayar cukup teh sabungkuseun ya Allah ya Karim mulyakeun Bu caur dawuhan Kangjeng Ali kumaha man akramal ulama faqad akramani sing sajalma anu ngamulyakeun ulama para kiai para ustad eta sarua jeung ngamulyakeun Kangjeng Rasul wa man akramani faqad akramallah sing sajalma anu ngamulyakeun Kangjeng Rasul sama jeung ngamulyakeun Allah Subhanahu wa taala bahkan punten lamun urang jauh jeung ustad jeung kiai jeung para ulama tunggu kekacauan kehancuran keur urang bahkan dina hiji keterangan palaula bil ulama la sorna sukal bahaim sing saha jalma anu geus teu daek ngadengik para ulama istighfar ya kan oh ieu kapencet sing saha jalma anu geus teu daek ngadengikeun para ulama para kiai la sorna sukal bahai maka eta jelema lil bakal hirupna bakal lil ibarat seperti binatang sato kumaha Bu hirup itu jelema ari sato kumaha Bu kumaha hirupna sato anu dikedepankan naon hawa nafsu bukan akal tah jelema ayeuna mata kunaon loba anu jinah loba anu ngarampok kusabab kunaon geus teu apal hukum geus teu apal ilmu agama nya anu jadi patokan naon ngeunah jeung henteu jelema ayeuna mah lain salah jeung bener laras teh Bu laras kitu
percis siga sato sugan hayam lalakina aya bikang nanya heula teu eta bikang anu saha teu hayam tumpakan aya doma jalu jeung bikang sugan ditarosela kan bogana kan ngangun ari eta bikang saha gaduh saha teu hayam tumpakan naon eta sato matak lamun jelema ayeuna lamun geus aya kahayang kitu hek teu kawin heula langsung tumpakan tak kajen pelajar aya di dieu pelajar ya tong deket teuing lamun bobogohan ieu mah bobogohan teh mah siga suami jeung istri kajeng ge nya tan kitu teh binatang sato lamun Islam mah lamun geus manjing lamun hayang kitu teh kawin heula syariat heula disahkeun heula dihalalkeun heula karek meunang lamun can naon langsung ditumpakan ya teh hayam teh tadi tah lamun jelema geus teu daek ngadengikeun keterangan ti ulama hirupna bakal seperti hayam sok salat tara bu hari ibu osok cara ke ibu sok salat tara osok jadi anu ngabedakeun binatang jeung urang naon ilmuna eta punya ari jelema mah salat ibadah ka Allah Subhanahu wa taala bu bayang sing goreng hoyong naros ari monyet sok salat tara ari monyet sok bareng tuang tara sok bareng tuang sopan teh ka monyet ari monyet sok bareng hakan tara osok monyet sok nginum tara monyet sok sare tara osok monyet sok salat tara caroge ibu sok mam tara osok uleuh tara osok bobo tara osok salat tara osok jadi lamun aya jelema mun ibu gaduh caroge osok barang tuang barang leueut osok bobo tapi teu salat sarua jeung tong tarik teuing karunya terus we eta teh ngaboboan ibu ditumpah bahasana kasar teuing bobo we sareng ibu berarti ibu sami sareng diboboan ku lamun teu ibadah ka Allah Subhanahu wa taala ulaika kal an'am bal hum adall bahkan jelema lamun geus teu daek ngadengikeun keterangan para ulama maka hirupna lain seperti binatang deui tapi bakal leuwih buas dibandingkan binatang. Mata kayak nama setik-setik dina TV One mengabarkan ada seorang ayah yang tega menghamili putrinya sendiri. Ada seorang ibu, TV One mengabarkan ada seorang ibu yang tega membuang anak darah dagingnya sendiri. Ibunya, ayah anak maihan inungna, ayah inung maihan anakna. Dalam dina binatang maning ayah peribahasa dan sebuas-buasnya harimau tidak pernah memakan anaknya sendiri, tapi sebuas-buasnya jelema wani ngakan anakna sorangan, wani maihan anakna sorangan, wani ngahamilan anakna sorangan. Kusabab naon? Kusabab jelema geus teu daek ngadengikeun keterangan para ulama. Mata wayahna bunya sing resep, sing nyaah, sing cinta ka para ulama gitu nya. Anu kadua Bu. Allah setengah 12. Atos Bu. Tadi ngawitan tabu 11. Ya, setengah 11 tadi. Bu. Setengah 11. Ayeuna setengah 12. 5 menit ibunya. Bu. Bias. Capek moal. Leres di dieu mah. Resep. Jemaahna resep. Namlek gue. Bari nunutan oge. Lamun di dieu mah Bu setengah 12 teh kita. Ai di dia sok dibagi ieu tara. Naon? Naon? Omet. Jomet. Kejo saomet samet. Kejo samet. Osok Bu. Osok dibagikeun teh acan. Alhamdulillah. Lami kene. Aing di ditu mah ngadi jam 8 setengah 10 eta biasa geus muter. Atuh nu di juru teh geus sakiring setengah lamun ngaji lami teh Bu tinggal payuna unggul. Alhamdulillah di dieu mah aduh ya Allah ya Karim resep kene gitu nya.
duka memang pedah gitu dihajang urenya jometna teh bakal diputarkeun lamun diputarkeun bakal baheula gitu ya punya Bu teraskeun Bu salat payahna punya jaga salat kunaon maka kudu dijaga lamun Kangjeng Rasul kapungkur 1400 tahun ke belakang yang lalu Kangjeng Rasul Mi'raj langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaanna ari urang Sindang Sari bisa moal peng Mi'raj penak sareng Allah Subhanahu wa taala. Bu moal cek si ibu teh. Padahal dina keterangan as-salatu mi'rajul mu'minin. Nah, jomet geus mulai disiapkeun. Geus mulai konsentrasi ngaji, urang ringkaskeun ya. As-salatu mi'rajul mu'minin, ari salat teh mi'rajna pikeun jalma-jalma mukmin. Bu, kinten-kintena urang salat urang tos kaitos dugi tacan ka Allah Subhanahu wa taala. Hari Ustad ngomong naon lieur hari kumaha dugi ka Allah dan mama tiba heula ti budak nepi ka boga budak nepi ka ayeuna geus bubudakeun salat di luhureun sajadah tiba heula di dinya we henteu langsung Allahu Akbar celeng langsung ka Allah henteu tiba heula oge. Lamun ibu berpikirna seperti itu berarti ibu salatna neme salat syariat. Salat syariat teh anu mana? Anu waktuna ditantukeun lohor asar maghrib isya subuh. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta waktuna ditentukeun. Pawalli wajhika sadral masjidil haram anu arah kiblatna ditentukeun nyaeta Ka'bah teh eta mah salatna salat syariat tapi ayeuna Bu oleh Bapak oleh Isra Mi'raj tahun ieu hayu urang sami-sami sasarengan termasuk anu nyarios oge masih keneh hese ngamalkeunana kumaha carana urang ngalaksanakeun salat tarekat ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi salatna lain ukul gerakan hungkul wa aqimis salat li dzikri dirikan ku anjeun salat adakeun ku anjeun salat li dzikri terus inget ka Allah eta salat anu hade ari urang salat sok inget tara ka Allah nya matakan pantes urang mah salatna teh can nepi kana tujuan salat naon inna sholata tanha anil fahsai wal munkar lamun jelema salat mah pasti jauh dihindarkeun tina perbuatan keji jeung mungkar tapi kadang-kadang urang mah geuning jadi pertanyaan aneh cenah lamun salat teh bakal jauh tina perbuatan goreng tapi geuning urang mah salat maksiat jalan cek bahasa budak ayeuna mah STMJ salat terus maksiat jalan saha ieu teh anu salahna nah salah parentahna nah salah salatna kusabab naon urang mah salatna kakarek salat syariat Allahu akbar subhana rabbiyal azim sami Allah na kitu hungkul alah sia jomet ya halangan jomet galai konsentrasina ka jomet heula sigana ieu aya oleh-olehnya ti Sindang Sari jomet aduh di ditu mah berkat bahasana teh di dieu mah jomet atos kabagian sadayana atos kacan aduh sieun teu kabagian bareng-bareng pikeun pangaosan atuh ari kieu alas yang kaning sertikeun teu kabagian aing rugi aing Raja Bantul teu kabagian jomet teh kukulutus segera terus kabagian sadayana tacan Bu 15 menit ibunya ulah panjang teh bingung mikiran Bu ya Bu lebih teraskeun nya wa aqimus sholat li dzikri dirikan ku anjeun salat ingat ka Allah ta anu mahal mah ya dirikan salat terus ingat ka Allah jadi ingat ka Allah na lain dina salat hungkul di luar salat oge ingat ka Allah lamun urang salat terus ingat ka Allah bakal dijauhkeun tina perbuatan maksiat
lamun pejabat mah rek korupsi moal jadi korupsina ku sabab naon inget ka Allah yen anu kitu teh dilarang ku Allah Subhanahu wa taala. Lamun lalaki erek kasar kanu janten istrina inget ka Allah moal. Lamun tukang dagang teh mah anu rek nipu erek ngurangan takaran erek curang dina dagangna ku sabab lidzikri inget terus ka Allah teu jadi eta curangna ku sabab naon lidzikri. Ngan urang mah kadang-kadang punten kebiasaan urang boro-boro keur salat ya boro-boro di luar salat keur salat oke urang mah boro-boro inget ka Allah leres teu anu kedahna Allahu Akbar. Lamun dina sampinah mandinya dina bab eta takbiratul ihram Allahu Akbar. Jadi kudu dina manah teh naon teh tanamkeun yen teu aya deui anu langkung akbar kecuali Allah. Matakan sagala anu tadina halal jadi haram begitu urang takbiratul ihram. Dahar halal begitu takbiratul ihram hek urang barang dahar jadi haram. Nyarios teh meunang ketika urang Allahu Akbar hek urang ngomong keur salat jadi haram. Ya punya gerak kartu ka dieu joget sareng sajabina meunang ketika Allahu Akbar gerakan oge dibatasi teu meunangnya gerak kartu ka dieu saking kunaon Allahu Akbar. Tapi kadang-kadang urang mah kalimat bar yang seharusnya yang lain kecil hanya Allah yang agung zat Allah yang paling besar tapi kadang-kadang urang mah lain bar di dieu Allahu Akbar jadi bray. Jadi ayo pengalaman bu gitu. Jadi lamun aya nu teu inget jadi inget nanti kadang-kadang keur salat ya punya Allahu Akbar ari lisanna Allahu Akbar kela-kela tadi artos 10.000 teh di mananya Allahu Akbar kabira walham terus Allahu Akbar subhana rabbiyal azim kela tadi teh kusi tadi disungkir gitunya kamu jajan gitunya 10.000 teh sami Allahu liman hamidah kela tapi si bapak tadi nyungkeun ka ngerokok Allahu Akbar tapi kela tapi asa dina naon teh disimpen teh Assalamualaikum warahmatullah. Tadi bari bayar bikin bayar hutang ka Ciodah 10.000 teh. Jadi ingat nyamutan aji 10.000 geuningan inget nate dina salat. Matakan urang wa aqimi salat lidzikri. Boro-boro geus ngadirikeun salat boro-boro inget ka Allah dina salatna oge urang mah geus teu inget ka Allah matakan jauh keneh kana tujuanana salat. Jadi kadang-kadang salat terus perbuatan yang dilarang oleh Allah kadang-kadang urang masih keneh dijalankeun leres tuh Bu. Tah pesan dina Isra Mi'raj hayu urang ai salat syariat mah insyaallah sungkuring yakin husnul ka ibu bapak di dieu bab dina segi fikih salatna paniatanana takbiratul ihramna tinggal tantoharo sang sajabina insyaallah yakin palalinter ngan urang mah ena mah dina nawaituan ya punya dina Isra Mi'raj ayeuna kumaha carana salat urang bermakna berkualitas nanti kena karena tujuan urang ngalaksanakeun salat nyaeta inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Teraskeun yang terang tuh yang sabaraha geus jam lebih. Terakhir pesan dari Isra Mi'raj apa? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjidil haram, masjidil aqsa. Perjalanan Rasul dari masjid ke masjid. Yuk ka bapak-bapak ya, ka para pengurus DKM, hayu urang makmurkan masjid. Insya Allah bu masjid mah alladzi barokna haulah
bakal dibarokahkeun lamun urang salilana hate ngait ka masjid alladzi barokna haulah. Bahkan dina hadis qudsi dijelaskan ayat Allah kantos nyarios sapertos kieu kirang langkung manana ketika kaula dawuhan Allah bade nibakeun siksaan ka penghuni bumi, tapi dina nalika kaula ningali jalmi anu ngamakmurkeun masjid, masih kena ningali jalmi-jalmi anu hudang ti peuting menta hampura ka kaula, maka terjadi Allah nibakeun siksaan ka ahli bumi. Bahkan Bu ayeuna sejarah membuktikan kapungkur tahun sabaraha 2004 2006 tsunami Aceh anu masih 2005 anu masih utuh masjid ibunya Padang, bahkan di Jepang masjid-masjid bahkan orang-orang yang memakmurkan masjid masih keneh dipaparin ku Allah kasalamatan. Penawan insya Allah jaminan Allah lamun urang salamina ngaitkeun masjid ngamakmurkeun masjid insya Allah bakal dilundingu ka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di masjid urang kelola banyak Pak manajemenna sing sae, jadi masjid teh urang jadikeun sesuai sareng namina Dewan Kemakmuran ibunya Dewan Kemakmuran, urang makmurkeun kumacarana masjid teh bisa mensejahterakan para jamaahna. Mata konsepna Pak ka pengurus ye konsepna Robi di masjid teh program teh ulah kematian hukul ya masuk riwuh di mana yang dicanyur di dia masjid teh uang kematian cenah eta mah riweuh bari jeung geus ngumpul sahan udah atuh Pak cing ayeuna mah Robi masjid teh jadi program teh uang teh bukan uang kematian, uang kehidupan. Kelola lamun aya koropak teh mah lamun dana besar aya agnia di dieu sok nyumbang agung tampi ku masjid kelola golangkeun ka para jamaah anu sok naon teh ngamakmurkan masjid lamun dina usaha teh mah geuningan ieu teh usahana leutik daripada ka Bang Emok bantosan ku masjid gunakan sistem mudharabahna nya bagi hasil ye danana ye modal ti masjid golangkeun ku akang bari calana naon ye tangke hasilna bagi dua sareng masjid jadi masjid untung jamaah oge anu ngabutuhkeun untung dari kasih Emok mah nyekek Pak sok balebah mana syariatna lamun kasih Emok aya teh di si Emok sok payuna di umur biasanya Bang Emok aya tah tebihan Pak riba hungkul tah tinggali si Emok bapak ibu namut arto 1 juta katambina 1 juta teu Pak henteu sok aya teh nu namut 1 juta kasih Emok cairna 1 juta henteu nya anu ngosok mah henteu ngosok ngapaleun paling oge 800 bisa 800 850 misalkan ari palebah malikeun nyinjem 1 juta malikeun 1 juta teu kadang-kadang 2 kali lipat palebah mana nulunganana nepuku mah nyekek lamun 1 juta teh kadang-kadang satengahna balikna teh kudu 1,5 juta ari palebah malikeun 1,5 juta ari palebah cair jadi kurang teh 1 juta kan lieur tah. Maka kan Islam mengajarkan ada sistem mudharabah ta masjid kelola Pak manajemenna sing sae gitu nya uang kehidupan ieu hayang digugulung teh uang kematian can aya boe can aya sabun can riweuh gitu nya da barina pan kitu mah teh kudu dipikiran dina nyana ge lamun aya maut jika ada moal aya nu keukeuh moal diantepkeun moal cing aramungan patungan oge pasti aya anu daekeun nya punya Pak leres teh palebah kematian riweuh disiapkeun uangna ai palebah darna pan paremung leres teh Pak mal aya tapi uang kehidupan kelola
Dan Rasul kapungkur ketika mendirikan masjid. Masjid pertama yang didirikan oleh Rasul adalah Masjid Kuba. Bukan hanya tempat ibadah, bukan hanya tempat sholat, tapi dijadikan sentral kegiatan pemerintahan, meracik strategi perang, mengelola dana umat. Di mana masjid tempatnya Pak? Nyata. Hari urang mah nyaeta kadang-kadang masjid teh geus sempit aya nama maknana. Masjid teh ngan saukur tempat salat tungkul bari jeung sareng anu salatna oge. Ayeuna mah kadang-kadang masjid teh lamun teu salat rutinan sakitu punya dua nya. Salat rutinan bari jeung salat carang rutinan sarua deui kitu nya. Tak Kanjeng Rasul maka pungkur mendirikan Masjid Kuba yang pertama bukan hanya untuk sholat saja, bukan hanya untuk ibadah hablum minallah, tapi digunakan untuk kegiatan hablum minan nas gitunya. Kapungkur seperti itu. Jadi satu iman Bu, pesan nyebunya satu iman, orang kanalan nyebunya orang kanalan ku peringatan Isra Mi'raj teh. Lain dengan saukur ieu berkatna hungkul. Ieu pas balik teh buka berkat dasar teh eling jelema teh nya. Tangesian jomet kurang banyak hulu 6 hektar ulah diasupkeun ngaji saimada hanya ka anas ngajedong tadi di dukuan bari jeung tunuh-tunuh oge nungguan jomet aya dibuka hulu dasar jelema teh ieu mah di pikiran teh kitu we hungkul kitu nya sing nerap punya iman anu kahiji. Anu kadua salat orang perbaiki kumacarana tujuan nana salat sing keuna kitu nya. Anu katelu tadi masjid punya orang kelola, orang makmurkan ieu masjid supaya bisa mensejahterakan para jemaahna. Ya punya sim kuring teh tiasa salami punya ngaosna. Pan di kuring mah di kota. Punya di kota. Nya ge damal di Sukanagara da rorombok mah di Cianjur. Di kota ai misalnya sombong ai di kota mah ngaos teh sakedap ngaos teh singkat padat melekat yang penting pulang membawa berkat amal ilmu yang karena berkat wae. Jadi ngaji mah di ditu mah kitu Bu prinsipna aya nama singkat padat melekat pulang membawa ilmu yang lain mau berkat we. Ya punya mudah-mudahan dongkap nasim kuring ti Cianjur ka dieu kiheula. Itu tak cari tutu. Cing janten kasayan kanggo ibu mudah-mudahan cing sim kuring dongkapna ka dieu sing kenging amplop deui astagfirullahaladzim ayo urang dieu poksangnya amplop tong mikiran amplop ibu mah keun eta mah panitia kitu mah amplop Bu sim kuring dongkap ka dieu teh nyarios di dieu maparintah usia ka ibu mudah-mudahan sing kenging amal amplop berarti baheula lagi teresep kana amplop henteu karena neangan amplop amal gitunya mudah-mudahan pengen ilmu anu bermanfaat punya cekapnya punya kahartos teh kahartos bade diamalkeun duka ngamalkeun mah kuncina ke iman lamun iman ngancik naik terus insyaallah bakal dilaksanakeun. Da sing apal oge aya teh jeung iman mah moal kalaku mah oge. Ibunya laras Bu Android HD Pepo Oppo hargana seberapa 11 juta. Itu make kuota mah keukeuh we da moal bisa we kalaku mah oge. Nyebunya nah urang ayeuna amalna naon teh ilmuna tos aya ngan iman teh aya keukeuh we ngan apal hungkul kitu nyebunya. Nah tak itu pengintan punya cekap punya kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi kalau ada umur panjang boleh kita berjumpa alhamdulillah mudah-mudahan dina sanes waktu sumkuring tiasa ngati ka dieu naon we ka dieu memberi ngaliwat gitu nyebunya gitu cekap tos tabu 12 hari ibu mah teu naon sim kuring kita bingung kita ngemutan uih ibunya teh. Nah, duaan kana motor gitu.
punya ada mobil mah teu gaduh. Aya buta tangi Kang Haji bager Ustad, lamun Ustad rek ngaos Kang Haji aya mobil dianterkeun dengan urang teh isin Bu. Kunaon Kang Haji meni bager kitu lain kunaon kita pan dijaga teh nya di poe kiamah Kang Haji teh pan ditanya Haji boga mobil teh dipake naon pan dia ngaos tah murid teh hoyong kitu cenah eta ge aya ulun awisan mah kan bingung keur mata acan kantos ka dieu power di jalanna butut mobil batur itu dapur mau Kang nyobunya itu bilih katempuhan eta kahiji aya kadua mah mobil teh bensin ageung ieu dibere leutik ku panitiana wah eta koreng antos tong panjang teh punya sakit teh nya sakitu anu kapiatur mudah-mudahan aya manfaatna kang urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah subhana nikmatillah ngaturkeun nuhun ka kersana al mukarram anu parantos jasa mapanjeun pituah-pituahna sareng wajangan-wajanganna tur mudah-mudahan sing ngajantenkeun kabarokah kanggo mantena khususna umumna ka urang sadayana tur mugi-mugi sing ngajantenkeun ilmu anu mangpaat kanggo urang enggoning urang ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Acara demi acara parantos kalaksanakeun ayeuna tingkatkeun acara teh akhirnya eta doa tutup urang tutup bae acara kalayan naoskeun umul Quran oleh hadirinnya wa niati amalan sholihah. Ngopi dia tuh ngopi. Mangga pasok.